السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والحمد لله منفرد بعظمة وجلال المتوحد بإسراف أو كمال المتنزه عن الشرف والنصر والأمثال المقدس عن سمات القدس من التقوى وانتصار الغيب والشهادة قبل المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه الذي خلاصة لهم الأقوى والسكات منهم الأفضل وعلى جميع من اتبعه بما له من محمد صفاته ومحاسنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك المطلوب بعقلي محبتك ومعرفتك وعدلي معك بعد أما بعد. على دنيا ولا كنت صلي حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سمعنا لسلسلة قدر نصب اليوم أسلية وجمع التوسل لك السلطان أولياء المسلمات بقدر من الشديد الشرط والذين قد الله وسلم سيدنا قدر وسلم السماوات بالسبب وسلم سبحانه وسلم سبحانه من المحمد سلم سبحانه وقد جاء من محمد وسلم سبحانه وسلم وسلم وقريم ولكم بسمائل والدين حتى كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ngelajarkan tina hikmah anu ka-210 dina juz kedua dina halaman 21. Lamun dina kitab baheula, lamun dina kitab agama sami 21. Anu nerangkeun eta tentang suhud ka Gusti waspada ka makhluk. Anu di mana kamari urang nalika urang ke tajrid atau urang nuju ke nyantri atau si murid ke dina waktu tajrid, maka ulah sakali-kali narima pamere ti batur sanajan pamere nate naon, sanajan pamere nate kelawan halus, kecuali urang ngabogaan dua syarat, nyumponan dua syarat. Maka cenah syarat nu kahiji kamari urang tos diterangkeun biqoli illa antaroane yang syarat anu kahiji dicarioskeun anamu fihi maulaka fala taro'atu allati yasulaika ila minhu. Lamun anjeun geus bisa ningali nyaksi ku hate bahwa naon urang narima pamere ti batu teh ngalamun geus bener-bener sadar eta nyaksian hati urang teh saha hakikat mah nu teh Allah. Jadi ngaikatnya seperti ki urang teh nganaseun ketika anu bager ka urang, ketika anu itu ka urang eta teh seperti tukang paket. Anggeus antepkeun urang teh geus dipohokeun deui. Ulah sampaikeun urang jadi kahutaman budi. Mata cenah syarat kahiji urang bisa nyaksian lamun misalkan batu syarat nanti syariatna batu mengerek ka urang tapi nah hati urang bener-bener nyaksikeun bahwa eta teh nu ngerek teh Gusti Allah kucarana urang henteu momoh atau henteu jadi takluk kata ka jelema nu sok merek ka urang gitu. Sabab bakal jadi penyakit kana hati atau urang terpenjara akibat batu loba merek ka urang jadi terpenjara sehingga urang kahutaman budi. Datang kahiji cenah syarat nu kamari. Syarat kedua naon? Syarat kedua ayeuna teh naon? Wa illa sani bi qouli fa idza kunta kadzalika ay mulaqidun maulaka faqud ma wa faqulu ma ala akhdihi wa asiluhu alla taqudu ila ma wa faqulu ala akhdihi wa faqulaka ahad. Jadi musonit cenah mere salah karena syarat anu kadua kucarosna maka anu kadua mah sana lamun kaya anjeun geus kitu tegas negas nalika anjeun geus bisa nyaksian ningali ku hate ka maula anjeun hatina ka Gusti Allah hakikat merena urang Gusti Allah dina eta pamade maka pecokot tarima eta perkara nuju jeung aturan ilmu pikeun mana. Jadi kacenah kana ulah pisan-pisan urang narima hiji perkara iwa perkara anu geus pagodos jeung aturan ilmu pikeun ditarima. Jadi lamun misalkan kaluar tina eta ilmu mate tina ilmu eta saling memberinya maka urang mulina narima. Ya. Maksud tina ungkapan naon cokot naon we anu saling jeung ilmu nyata negaskeun yen pamate perasaan hate rasa yang ti Allah hukum teh teu cukup.
sakumaha luhurna makum spiritual urang tetep kudu kabeungkeun ku aturan hukum fikih. Misalkan contoh aset teh barang teh nang mau aset teh mere bapak cenah ini teh buat bapak aset teh inget ka bapak wae ya urang teh geus nyasian bahwa anu mere teh kan tadi syarat anu kahiji urang kudu aset anu mere kurang tapi urang dina hate imankeun bahwa Allah anu mere hakikatna eta teh cukup cenah teu cukup kitu maka urang anu syarat kadua cekikanna urang kudu sarua kabeungkeun saluhur sakumaha luhurna makom urang spiritual urang tetep kabeungkeut ku hukum aturan Islam nyata fikih urang didina teh urang diizinan narima eta perkara lamun eta barang teh halal lain barang haram atau subhat syarat kadua kitu dinya katakan orang ketika aya perkara anu teh menikina berusaha sendiri heula ulah gampang menta ya tapi tadi hati cenah cenah kumaha lamun tamaha ya tadi caoskeun kana hikamna kecuali ka jalma anu bener-bener dianggap urang teh ngagaduhan padilah ka urang gitu lamun teh mah barang kadahar urang teh dibere di dahar ku manehna teh matak jadi urang teh bahagia atau kumaha urang teh ngarasa oh eta nu kaberkahanna ya kira-kira terakhir tak urang karak cenah diizina narima eta perkara lamun eta barang teh geus halal katingalina lain barang haram atau subhat saka cara teh meunangkeun lagi luwih aturan agama tujuanna ieu perkataan pikeun ngajaga keselamatan diri tina telebek tina telebek teh istijrab gitu kan tina sabana orang teh teu saukur narima bapak teh teu saukur narima ti haki tapi haki teh sumberna teh salah haram makana anu balukarna kasih anu kasih tajrid teh kasih murid anu keur tajrid eta teh ngabalukakeun jadi istijrab hatina dosa eta ketika urang dina waktu keur dikhawakeun atau misalkan urang misalkan diujlahkeun kudu jadi guru maneh total mata urang teh ngandaharan teh bener-bener sapangi-pangina diri sorangan anu disadiakeun ku alam mereka misalkan di Pangan Sabuya Saku dulu seperti itu kan 40 hari seberapa dina waktu Zulhijjah 20 hari sebelum Idul itu kita itu makan ya apa yang ada di alam itu ya atau sebisa mungkin orang rek barang dah teh hasil tina duit kesan sorang duit urang mah bener meunang nanggung urang meunang macul urang meunang dagang urang bari di urang teh karasa kesanan tah eta mah teu lain temannya da urang karep cenah meunang syaratna jadi tujuanna nyata pikeun ngajaga kaselamatan diri tina telebek atau talebek teh istijrad loba jama anu ngaku-ngaku geus nepikeun hakikat geus nepikeun hakikat tuluy ngomong ieu mah ti Allah hakikat Allah padahal barangna meunang maling atau diterima tina cara tuben atau ti koruptor urang teh sebagai seorang misalkan sebagai seorang ahli misalkan anu dipik atau alina teh misalkan ahli sufi eta tasawuf loba nu datang ka urang hepere pejabat teh kitu mah teh pangasabarkan dulu henteu ya. Tidak seperti itu ya perjuangan dari sendiri-sendiri pada saat ngajaga eta teh padahal barang teh meunang maling atau diterima tina cara nu teu bener. Nah, tujuan syarat kedua ieu teh pikeun jadi benteng si muridin anu keur tajrid, urang teh kajebak ku hawa nafsu anu dibungkus ku basa-basi agama gitu. Urang kudu mastikeun yen leungeun urang teh tetap bersih secara hukum agama, baik hukum haqaiq atau hukum syariat. Teu meunang gagaba. Makna hakikatna naon ieu perkataan kasaluyuan alam lahir jeung batin. Secara hakikat ieu teh ngeunaan al jam'u baina asy-syahri wal haqiqah. Ya. Makom jamu ya tengah hijikeun syariat jeung hakikat dina diri urang ulah condong tingkeun hakikat ulah condong tingkeun syariat kudu saimbang tina sagala hal termasuk tina barang mere atau termasuk tina menerima pamere hakikatna Allah moal mungkin marentahkeun urang narima perkara anu dilarang ku syariatna lamun eueuh balukarna ka urang contoh we hiji bapak maraban ka anak pamajikanna teh ku jaman haram aku barang anu haram maka yakin ketika pamajikan hese dididik hese ibadahna budak lagi kitu kang ngalieu ya mah cenah urang mah dapat heupan adi ukuran haram teh diukur ku tilu tempat hiji kumaha cara neanganana ya di mana neanganana terus kumaha makena bener neanganana mah usaha dagang tapi dipake judi yang nambahan teh tetapi jadi haram atau misalkan orang bener usaha tapi cara nipu tadi jadi haram. Makanya sok aya efek balukarna ka keluarga teh. Ya lain mah dina secara umum.
Mata ulah sekali-kali orang misalkan kudu sesuai hidup urang teh antara syariat jeung hakikat. Kamu deh kieu, jelema henteu salatnya ku Allah teu diizinan salat hakikatna urang kudu ngalarang. Tapi urang kabeungkeut ku hukum syariat amar ma'ruf nahi mungkar kudu urang teh minta. Gitu. Misalkan contoh aya jelema misalkan heuda urang teh kan hakikatna mah ku Allah mane diizinkeun berbuat maksiat di eta tempat. Tapi orang kan tonton ningali kana hakikat wae. Sabab orang Rasulullah turun ke bumi teh terakhir sebagai orang teh khatamun nabiyin sebagai panutan pikeun nyampurnakeun syariat jeung hakikat ajaran Islam. Matakan kuno Rasulullah aya syariat aya hakikat. Heuh dipandang ceuk batur mah manehna secara hakoik da bener manehna teh dikersakakeun henteu salat ku Allah. Sabab urang mah henteu boga daya jeung kakuatan tapi ingat urang dibeungkeut ku hukum syariat anu urang kudu diadegeun. Maka lain Islam ngaranna lamun urang teu bisa nantukeun hukum syariat jeung hukum hakikat. Mata kamari coba teh lamun ningali sesuatu perkara maka tingali kedua kacamata, hiji kacamata syariat, dua kacamata hakikat supaya urang bisa berlaku bijak dan adil gitu dina menyikapi eta masalah. Ari hakikat nu sampurna teh nyata nalika aturan Gusti dina kitab syariat akur jeung rasa nanti jeung rasa jauh kieu dina hati urang hakikat. Ieu cek aturan syariat teh mau mungkin Allah ngalarang urang kana perkara barang dahar nu haram. Naon salahna babi make dagingna make teu bisa didahar. Cek hakikat manehna sarua jeung maneh mah Allah masih bisa digunakan ku manusia sabab aya aturan nakeun seluruh alam semesta ini digunakan untuk kebutuhan manusia. Tapi naon efek cek hukum syariat ulah seteu maneh teh ulah ada daging babi sabab haram. Naon haram mata ieu balukarna. Pake hukum syariat urang teh. Jadi urang salamat hakikat oge salamat syariat. Lamun urang make kacamata hakikat tuh ada hawe salahna. Teu beda jauh misalkeun jeung daging embe jeung daging sapi. Sarua ayeuna padahal di dinya teh tinggal di hukum syariat bahwa itu teh mengandung berbagai penyakit begitu. Lamun aya barang datang haram, lamun aya barang haram datang ka urang hartina Allah keur nguji urang pikeun nolak. Karena kalau teh diuji ku Allah teh ketika aya datang zaman bageun ka urang teh kalau diuji ku dua perkara, nah sia bari narima atau nolak. Sok maneh cenah pake ilmu urang. Lamun maneh pinter, cerdas maka nolak, lamun maneh pinter atau cerdas lamun maneh bodoh bakal narima. Rek kumaha ka ayeuna? Atau cenah kita gimana? Kita mah usahakan semaksimal mungkin jangan pernah mau dikasihani orang lain. Ketika kita punya keinginan, ulah sudah mungkin ka batur, gawe heula sorangan ketika kita sudah betul kata si batur teh nanya, kalau dibukakeun, siap cenah kunaon euy? Nyata euy ki aya boga kayang non, nyata kayang itu alhamdulillah geus kakubur sakedeui bisa kabeli. Cek sakit teh buat hegeto urang ngabantuan, nya hegaya ari ridho mah, ridho urang mah. Ngan cek sakit teh mental urang pangdoakeun, sabab maneh rajin ibadah, pangdoakeun urang supaya lancar kieu, eta mah meunang. Ulah teh gampang teh sembarangan narima walaupun mah teh asa tadi teh marena kudu sabarido, tapi ingat aya aturan deui dina tasawuf mah, salila kabutuhan eta tempat teu mendesak ulah sok narima. Urang geus puguh dahar isu. Ditawaran misalkeun urang teh terus misalkeun ketika di teh aya nawaran dahar deui, peda urang teh mah teh ngarung dahar. Pacenapan ulah misalkeun urang nolak sajung nolak rezeki pamali. Heueuh lamun dina waktu kaya urang can dahar. Geus dahar mah bisi maranehna ieu nya urang lain nolak tapi secara sampurna nolak atunya. Mangga atos tadi tos barampuang ngiring gaos, mangga sing nikmat. Kitu we bahasan. Sabab kita bakal ngerumahan kana urang. Jadi integritas serta keseimbangan hidup. Objektivitas dina spiritualitas, hatina syariat dina hakikat. Kasaatan hate jeung aturan nu baku. Hate mah sifatna subjektif, nya coba page subjektif, doa gitu kan ngagolak dina hate mah. Samenit iya, samenit henteu, sadetik oke, sadetik henteu, ruwah hate mah. Mata orang di mana-mana cek orang cek dina jadi lamun ketika orang mau beramal baik maka bercepatlah karena lu nanti hati mah ngagol nakulu ibu bisa. Tapi ilmu syariat mah objektif jeung baku. Tadi tema ilmu hakikat mah bersifat robah atau disebut ari hate mah sifat robah atau subjektif. Ari ilmu syariat mah objektif sarta baku, haramnya haram, halalnya halal. Lamun dipikir hakikat.
situ teu salat udah kembali berarti Allah geus ngaijinan mana teu salat. Da urang mah teu boga hak untuk orang lain untuk menuntut orang lain salat supaya bisa salat. Urang mah saukur ieu eta mah cek hakikatna bener eta teh. Tapi cek ukuran syariat urang tadi kamari di naso dunia, urang kudu berusaha semaksimal mungkin. Gitu ngajak supaya batu teh bisa salat, bisa eling gitu. Anu di mana perbuatan eta teh geus jalankeun kurang. Ya. Jadi hirup salaku hamba Allah teh kudu istiqomah dina jiwa jalur. Hate netep wusul ka Allah tapi suku tetep napak dina aturan syariat. Hate maka kalayang kamu ki malaku jabarut gitu kan nakut dina dituna ari hate mah tetep teh ai awak mah tetep dimuki. Awak kontak jeung makhluk hate wusul ka Allah kudu gitu. Ya, hidup mah. Ya. Syariat teh ibarat wadahna, hakikat teh ibarat eusina. Naon gunana eusi anu mahal lamun wadahna bocor atawa kotor. Jam anu tajir kudu masihkeun wadahna bersih. Sakan eusi nu ditarimana jadi berkah sakan jadi cahaya pikeun ibadahna. Wal muradu ilmu dohiru jeung naon anu dimasuki ilmu dohir tadi teh antara ilmu hakikat ilmu syariat. Naon wa muradu ilmu dohir jeung anu maksud ilmu syariat ilmu dohir bi alla taquda illa miyadi mukallafin rasyidin taqiyya wa ilmu taqiyya ari cek ari ku amun eta naon ku cara anjeun ku cara urang narima pamere iwati jama anu mukallaf cek ukuran fikih mukallaf teh naon dewasa cager oge beunghar boga manehna teh mere ka urang teh anu rasyid pinter ngurus hartana henteu mubadir apik dina hartana apik dina zakatna imah jama teh tara zakat ulah sekali-kali urang narima ti jama nu tara zakat kade dina tasawuf mah kudu bersih urang teh coba teu kudu dina tasawuf godaan hiji santri ketika itu bangun kadang-kadang urang teh ieu mah teh sok supaya we ngadaha eta mata jadi penghambat kana barokahna ilmu tuluy jadi guru pernah Imam Syafi'i kan kitu kan tepira masalah seuneu gitu kan mentaseuna ketika Imam Nawawi Abantani ketika mentaseuna arek naripan kitab tapi ku sabab nanti ku sabab eta seuneu teh nyokot naon seuneu teh arek nyokot di tempat umum maka berkirana piraku urang arek nulis perkara anu suci ku perkara anu mubah teu jelas teh halal jeung haramna akhirna ditunda ngahulung kieu dina waktu ngahulung tumeda ka Gusti Allah sehingga dina leungeunna eta kaluar cahaya pikeun narip kitab yakin Allah nu bakal nulungan ka urang. Jadi ulah narima iwat dikulukeun anjeun anu mukallaf, anu rasyid pinter ngurus hartana. Urang mah gamna teh merek, nanti urang mah narima ti jama teh ti sembarangan we tara zakat manehna teh. Bahkan tara salat, tara naon, pakumaha lamun misalkan urang menyinggung hatenya, matakan ulah narima tapi ku bahasa ditolak ku bahasa anu ngeunah. Dari duit gitu kan duit. Iya cenah bapak cenah misalkan aki ini ada uang cenah aki teh pikir-pikir ieu mah teh tara salat tara naon maka urang lah bodoh tarima ku urang tapi tong dipake asupna teh ulah dipake kana hawa nafsu urang ditang ka masjid ya Allah abdi ngaisolkeun ieu sedekah jariah ka jamaah anu ditinggali ku abdi anjeunna teh ibadah ka Gusti yakin tara ibadahna teh nya di ibadah kadenge tara ibadah bahkan puasa ge tara zakat ge tara geus urang asukeun ya Allah muga-muga ieu teh ieu sedekah teh jadi pahala pikeun anjeunna narima hidayah ti Gusti atau narima taufik ti Gusti geus beres urang. Kamu tadi teh lamun urang ditolak urang pasti jadi pepaseun. Di dieu urang kudu nyokot usul pikir, nyokot nu madarat kajuhan anu maslahat, nyokot anu maslahat kajuhan anu madarat. Itu caranya. Ye. Terus deui jeung nanti jeung jama anu mereka urang teh kahiji nyata jama anu leungeunna teh jama anu mukallaf dewasa sarta cager terus anu rasyid pinter ngurus harta atau henteu mubazir sarta anu takwa sieun ku Allah. Eta cenah teh urang teh kudu narima teh di dinya lamun dehe lamun misalkan ek narima ge maka ulah sembarangan barang nanti urang teh narima teh boker urang berapa di barang-barang teh urang teh teu bisa nyeleksi nalika edit nu haram kan kadua lamun diukur tina syariat teh sesuatu perkara kieu kajadian tina hukum urang teh teh nya asep teh jadi pejabat asep jadi pejabat datang ka bapak Pak ini cenah ada rezeki dari Asep misalkan 1 miliar makanya tuh bapak
teh diterima we atau gitu. Pas suatu saat aset teh beunang ku polisi atau beunang ku KPK sabaraha tipu tindak pidana korupsi. Manu hak teh jadina. Ketika itu duit di kamana keun rusakeun dipasikeun Pak ka mana tu yayasan itu beunang yayasan. Tah eta lamun urang gagabah tina hukum tina aturan. Mata sing api ulah sampai batu urang bari tarima we ku urang. Ieu. Terus jeung anu dimaksud wal ilmu batinu bi alla taqudu illa makana ala wajhi rabbika wa ma'unati ya jeung ari anu dimaksud ku ilmu batin nya eta ku cara anjeun ulah narima pamere iwal perkara anu dibikeun kalian cara ridho jeung ikhlas sataniana eta jama teh nulungan ka urang tegesna cenah kitu aya la taqudu ila ma anta makan muktakirat ilahi bilahadi litampiqahu bidoruri yatika gitu. Jadi nu dimaksud ilmu batin teh nyata ku cara urang ulah narima pamere iwal perkara anu dibikeun ku cara ridho sarta niat lagi yang nulungan asa teh ka bapak tegas nama ulang teh ulah narima perkara anu bener-bener ulah narima hiji perkara iwal atau kecuali perkara eta teh bener-bener dibutuhkeun ku urang dina waktu harita dina waktu isukan atau pageto dina waktu harita urang teh butuh ku waktu dahar sehingga teh nyaho aya sakitu bageut bare dahar ka urang dahar harita linjang PNK linjang pageto supaya urang bisa ngagunakeun eta perkara pikeun kabutuhan hirup urang anu pokok anu darurat. Ieu bedana ieu bedana anu jero ngeunaan maksud tujuan maka hakikat jeung pasapat tina naon tina ilmu zahir jeung batin dina proses narima pamere makhluk pikeun naon pikeun jalma anu keur tajrid. Jadi nomor kahiji maksudna naon standar atau SOP-na syariat jeung hakikat standar operasional prosedur syariat jeung hakikat. Maksud dina ungkapan ieu nyata musabib nangtukeun dua filter dua saringan utama samemeh leungeun narima barang gitu. Filter saringan nu kahiji ring kahiji hukum. Mari saha anu mere ka urang teh. Kudu jalma anu cager, nu mukalaf, pinter ngurus hartana, henteu koret atau sok zakat, sok sedekah sarta zamana sieun ku Allah nu takwa ibadahna rajin. Ieu pikeun mastikeun yen barang anu ditarima ku urang teh lain barang anu haram. Anu kena bakal malingneus ka diri urang. Nu kadua saringan batin atau filter batin. Mari sakumaha cara merena eta jeung niat urang narimana. Kudu dibikeun kalian ridho sarta niat hayang nulungan mauna. Lain pikeun ngahina atau nembungkeun kaunggulan. Tujuanna naon? Ngajaga marwah jeung nurul qalbi cahaya dina hati. Jadi pikeun ngajaga kasucian jiwa, kasucian ibadah. Sangkan jamaah anu jamaah si muridin keur tajrid teu kahutangan budi ku jamaah anu doraka gitu. Urang narima wae di tempat anu perjudian, eta pasantren dibiayakeun perjudian. Pokoknya di bekeng tempat judi. Bari jeung ajengan teh diduta-tita ku bos judi teh. Atau ku bos minuman ka atuh. Jadi ajengan teh ulama teh disahandakeun jamaah anu tukang maksiat bersama minum di berena samiliar ngabangun itu oke, yang ieu oke. Sehingga manehna teh bisa cenah itu cenah teh aya naon aya tempat minuman keras, tempat perjudian naon gitu. Kadenge ku ajenganna cek ajenganna teh urang tos jajagoana. Mata manehna ge kitu ge berarti geus aya izin ti Allah. Kitu urang teh dalilna teh. Ngabela anu tukang maksiat sabab urang loba ting narima duitna. Tah ka urang kudu naon? Kudu ningali nyalisik, ya. Kudu nyalisik kudu apal saha anu merena. Sangkan si jamaah tadi teu katuk tangan budi ku jamaah doraka. Lamun urang narima ti jamaah nu takwa, hate urang bakal hese rek ngelingan manehna lamun salah atau kagoda ku pamenta. Tujuan kedua, sangkan dunia anu asupkan awak urang ngan saukur jadi tanaga pikeun ibadah lain jadi beban anu matak beratkan hati. Ieu mah urang lolobana kitu. Sabenerna mah urang ku dahar sakali isuk oge bisa kuat ibadah sore sampai dari ibadah non duhur asar maghrib beres. Tinggal Rasulullah cara mamna. Tidak misalkan urang dari langsung datang langsung dari.
Itu geus jadi non. Geus jadi kala nanti kayaan di urang umum ya gitu. Nu katilu tujuanna nyaeta iffah, ngajaga harga diri. Narima ngan ku sabab butuh atau darurat, lain ku sabab hayang atau syahwat. Dia mau nanti butuh di laut itu emang kudu dahat sapiring cukup urang eta tilu piring asa kalian jangan disukat ulah. Apalagi ketika rezeki itu anu nikmat itu anu ku Allah diberi harita biar harita. Ketika Allah mere rezeki ka urang, terus nanti aya leubihna, eta leubihna teh sok jadi pusing ka urang. Sok jadi pusing. Kumaha dari mana? Leuheung lamun pinter ieu sesana da isu kamu urang yakin Allah teh bakal mere di ka urang, da urang keur usaha aya mere disedekahkeun aing ku kumpul jang di akhirat. Gawe deui urang teh sukana teh. Kitu dan itu kan Rasulullah seperti itu siklus kehidupanna. Makna hakikatna eta teh pikeun energi, pikeun wusul ila Allah, pikeun wusul ka Gusti Allah. Barang anu ditarima ti zaman takwa satari bikin kana ridho maka bawa barokah. Maka kunaon misalkan lamun sok jama anu berebut walaupun teu sapira kadaharana, teu sapira jumlah duitna, di hiji ajengan mah dicocokot. Kumaha bakal dijieun jimat kumaha nanti gitu kan. Ieu. Barokah hatina energi kepangeran dina eta barang anu bisa ngajadikeun urang beuki semangat ibadah. Semakin banyak kita memakan uang yang subhat, apalagi yang haram, maka semakin keduh urang kana ibadah. Ya hese we kana zikir hese, kana qiyamul lail hese, are kana amalia hese, are kana saum hese, kana eta teh berarti loba perkara nu salah. Bener rata ngakukeun maksiat badan, tapi urang lupa maksiat dina kadahar atau kieu matain gitu penyebabnya. Urang teh suminengkeun teh semakin banyak orang menonton film-film anu tidak senonoh atau menonton atau melihat orang yang temen, maka itu menjadi penyebabna terhambatan diri urang. Hesere kana ibadah, hesere kana tobat, mukadona dibere ka bingung ku Allah sampaikan kana poe kiamat. Ulah ta eta teh matakan itunya. Ari hakikat butuh, kieu hakikat butuh mah anjeun narima teh lain salaku anu miboga tapi salaku hamba anu keur dibere bekal ku Allah nu jadi dulungan urang pikeun ngalaksanakeun tugas suci nalika kebutuhan pokok geus cukup hakikatna anjeun geus teu boga hak deui pikeun nambah dunia aga teu cukup urang mah kieu urang pan lain tujuan urang hidup di dunia teh yang beurang di dunia yang terkenal sebagai orang paling kaya bela urang kana koret kana diri oge. Tadi dicara ulah sok koret kana diri sorangan, ulah koret kana diri sorangan komo dikamatut. Ya. Prinsip kacukupan jeung kemerdekaan. Aya hiji falsafah anu kacida jerona nya naon? Kecukupan kifayah lain kaleuwihan ukuran. Jadi kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa, jamaah anu merdeka jiwa nya eta jamaah anu teu bisa dibeli ku dunia. Ku cara nganarima anu darurat tungkul. Urang bakal bisa dibebendo atau dibobodo atau dikontrol ku batur. Kumbae urusan anak. Mereka mari mana dari jang sahabat pun ngumpul teh geus untuk segala rupana. Ieu teh aya integritas urang selaku hambana. Ieu filsafat ngajarkeun yen kabutuhan urang teh wates diri urang. Lamun urang nariwa leuwih tina kebutuhan pokok, hartina urang keur ngawangun tembok anu ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Lamun urang numpuk harta maka urang bakal kahalangan harta datang anu lainna. Gitu. Mata terus ke anu dambak pinuh picieun urang. Ke bakal narima deui. Kan dina rohani ge aya ekonomi, aya akuntansina. Saeutik leuwih saeutik dunia anu ditarima asa cukup teh maka leuwih hampang hisabna sarta leuwih tenang hatena teu pabeulit hate. Sabab loba ting harta dina diri urang kan bukan jadi suatu ketentraman. Urang boga dicaritakeun urang teh boga mobil. Emang secara ambisi, secara nafsu atau lamun kemana-mana orang pakai mobil, pakai nanon. Padahal engke hakikatna bakal jadi kahariwang jadi urang. Sieun anu mau teh bari jeung urang gegebagan sieun ruksak teh, sieun servis teh, dia nambah apa jadi beban. Kunaon kitu urang teh? Kan miskin teh asatina sakana kata ketenangan. Urang teh ongko hidup teh yang tenang, tapi urang sok ada ribuh diri sorangan kucan ngaloba-lobakeun dunia. Semakin banyak dunia orang gitu, semakin ripuh orang tina ngamanana. Kecuali nu geus bener sadar eta masalah ti Allah kopteuing.
yang penting mah bere manfaat teh ka batur bisa manehna urang bisa mere dahar ka manehna urang manfaat asa tong leungit teh jang supaya generasi urang teh bisa menyimpan kebaikan dina harta eta. Aya di tempat lain lolobana mah jelema teh semakin beunghar semakin dikoretkeun, semakin boga semakin medit jelema. Tai nu ku Allah ditasis manehna bakal jadi anak buah si Korun kitu bakal di si Haman jeung Firaun jeung Korun dihidikeun. Kurang Rasulullah kan ketika Rasul ditanya ku malaikat Israfil ya ketika ngobrol jeung Jibril Rasulullah datang Israfil malaikat Jibril ngadeg-ngadeg deh cek Rasulullah kunaon cenah anjeun Jibril ngadeg tuh tinggali sanu turun di langit eueuh nanti eueuh malaikat anu turun di langit sieun ku eta malaikat sabaraha lamun malaikat geus turun ka bumi kalau mungkin maka berarti tandana ieu akhir kiamat. Ternyata lainnya berkeun ka Rasulullah ngirimnya ya Rasulullah kami diutus ka Allah pikeun nawaran ka anjeun teh jadi nabi golongan anu raja sultan anu beunghar atawa misalkan ari jadi nabi ti golongan hamba saya. Rasulullah misalkan orang jadi hamba saya. Nah alasanna urang rek fokus ibadah ka Allah dadah masa cukup we. Kembali urang teu beunghar di dunia ge tapi urang teu bakal beunghar abadi. Urang manaon kun sabab urang hayang beunghar anu rusak. Ngajadikeun urang miskin ujung akhir ke di akhirat teu ninggali. Wa hajatika min gori isrofin wala itori kama kana alaihi salatu wasalam pi nante pi aklihi wa sabihi wa libasi maskin wa ghairi dalika. Jeung pi kenyimponan kabutuhan anjeun kalawan teu kaleuwihan isrof. Satang itu oge kacida koretna atawa naon atawa iktor sakumaha naon urang kudu ningali contoh baginda Nabi kumaha Nabi tina carana wala iktor kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min aklihi tina cara barang eutna barang tuangna nya terus tadi wasabihi dina cara nginumna dina cara leutna liwabasihi jeung angguanana teu berlebihan wa maskanihi jeung ka tempat cicingna wa ghairi dalika jeung ata wala taqudu ayatika qabla waqtika wala jaidan ala hajatika illa ayyakuna fi khaufika sahahu wala taqudu ma tu'tahu ala wajhatil ikhtibari min Allah maka pikeun jalma anu keur tajrid anjeun ulah narima perkara anu datang ka anjeun sameme waktuna can bener-bener butuh gitu matakan kan Allah itu kan seperti kieu kadang-kadang anu perkara memberi pertolongan kepada kita ketika dina waktu orang terbutuh gitu yang waktu terbutuh Allah ngabulkeun doa urang itu bukan sesuai keinginan kita tapi sesuai dengan kebutuhan kita teu kabeh jelema kabeh ge sarata-rata hayang beunghar miskin tapi kalau ditaksis kehidupanna supaya urang teh kan eta teh tina padolna Allah tina rahimna Allah maneh teh kudu miskin sabab maneh teh jadi ahli surga urang teh supaya mana sabar tina kamiskinana engke mana teh lamun di akhirat walaupun mana tukang maksiat henteu loba ting hisabna sabab mana mah eueuh non walaupun ting hisabna harta teu boga goreng rupana kalau teh dikesakeun kitu hese kalaku kawena mana bersih tina zina mana bersih tina riba mana bersih tina tara sedekah mana bersih tina koret atau bakhil jeung mana mah dosana ngasetik naon mana mah ngasetik ku kulutus sungguh hayang dahar usan karena raka sabudeun asup langsung kasur atau langsung dihampura ku Gusti Allah. Semakin banyak harta dalam diri kita dan kita tidak sanggup untuk mentasarrufkeun ke jalan ibadah, maka itu semakin banyak bahan bakar diri kita untuk di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lain ulah beunghar urang kudu beunghar tapi urang dina waktu teh pangabutuh urang. Ketika Allah mendatangkan rezeki ka urang anu leuwih, maka keleuhan eta pikeun nutupan kebutuhan anu lain anu batur gitu. Terus naon deui cenah? Sarta ulah narima perkara anu leuwih tina kabutuhan anjeun iwalamun dina diri anjeun geus aya watak berehan bageur. Jangan berharap kalian hidup korek bakal beunghar, moal caduk. Moal beunghar. Semakin orang baik ke batur, semakin kita banyak memberi ke orang lain, maka semakin kaya diri kita. Anu korek mah sanajan imana 7 tingkat pos istana, mobilna raya 40, tapi korek tara barang bere, da mau disebut beunghar ke masyarakat ge moal. Korek teh eta mah beunghar korek berarti pandit teh miskin mata tara barang bere ge teu boga kitu korek manehna teh. Eta. Ieu mah kadang-kadang naon ulahna teh ieu teh apa?
Lamun urang geus aya wadah, dina wadah teh berehan, bager ka guru, bager ka kolot, berehan ka babaturan, sok barang bereh teu hese sok nulungan, maka yakin urang geus aya wadah anu bersih teh nyaeta wadah syariat bager teh jang narima curahan hakikat kekayaan gitu. Ieu kuncina tina hidup mah. Semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak juga kita menerima. Maka semakin banyak kita memberi pertolongan kepada orang lain, maka semakin mudah juga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita semakin mempersulit orang lain, bahkan orang terdaik pelungan, medit kupat kan ya. Atau misalkan pas si korun, maka semakin susah juga. Kan si korun disebutkan miskin, walaupun hartana emasna hampir kuartal triliun berapa gitu kan. Kunci emas lagi misalkan ditanggung ke 7 orang, tetap disebut koret, tetap disebut miskin atau fakir, sebab naon? Hese manehna. Gitu koret teh. Nah ieu mata ulang diajar bagus, tidak ada rugi, tidak ada carita sejarahna jamaah anu bager sedekah, anu sok sedekah ka batur, banu ka batur miskin. Caritana di mimiti zaman Nabi Adam sampai zaman ayeuna can aya. Justru semakin orang banyak memberi kepada kita itu semakin baik. Justru semakin kita menahan duit mah di urang. Hese rek barang bere teh. Misalkan hese rek jang infak, hese jang zakat, hese jang sedekah, hese jang kegiatan anak hese. Maka eta duit teh semakin ngahijab mageran diri urang, sakuduna urang narima rezeki nu loba, katahan ku duit anu ditatahan ku urang, kitu carana. Mikeun we urang. Semakin kita ingatkan kudu yakin dina ieu. Ya, semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak kita menerima. Semakin kita susah untuk mengeluarkan, maka semakin susah juga rezeki lah yang lain masuk. Mau ngumpul harta moal. Duit mah data anakan, teu duit dipesakan, duit ya anakan itu. Dari kos awi, kos iwung, duit dipelakeun jadi iwung henteu. Atau dipelakeun di kula jadi anakan henteu duit mah. Semakin banyak itu semakin habis we. Mata naon urang tong katungkul teh hirup ku duit. Orientasi urang geus kudu dirubah, aing orientasi aing hambar dotila. Rek beunghar rek miskin aing hamridona Allah. Maka yakin Allah mengadatangkeun miskin. Ngadatangkeun urang beunghar sabab urang geus aya wadah, geus dari mana. Berarti tidak sadar teh berarti barang bere ka batur teh nya. Aing teh pan tadi teh duit teh beak nya, dibikeun ka situ. Nah itu datang deui teh. Ramang jajan ge misalkan jajan teh 10.000. Duit urang kan berarti da aya keneh. Itu minta tolong apika, aya teu geutik aya data duit mah ge pake heula we. Asa minta tolong hesep cek haki teh pake heula we. Aya si prima haki urang misalkan can boga bekal gitu. Nah atuh maneh teh minjemna 10.000 tong minjem gitu. Aya jangan sampal mak aing diberi njem kecuali jamaah PS ya. Bikeun urang. Eta bakal teu kerasa urang teh rezeki murah da dina diri urang. Tinggal itu mah korek, gawe nama getol gitu kan. Tapi hese karena rezekina, tidak bahagia mendapatkan uang itu hese. Kebahagiaan tina hasil usahana mantok we di dunia hidup nanti. Urang mah ulah kitu. Sabab ari ngeuseub, ari ngalah duit kudu ku useup duit. Ku berehan teh dermawan. Ya. Kunaon situ kuncina naon sih hidup nanti padahal dagangna sarua jeung urang. Ternyata di balik itu dia banyak memberi sedekah. Itu kan banyak cerita-cerita yang gitu. Coba pagi duk teh anu miskin ku sedekah bahkan loba carita mah hebat gara-gara sedekah dia menjadi kaya. Tukang bubur naik haji, tukang somai naik haji, tukang cilok naik haji, beli mobil tina cilok. Sama setiap dia dagangan enggak habis bikeun ka pasantren. Bubur teh beak bikeun ka pasantren. Lain ingu we kadaharan teh sampikeun bau tengi gitu kan. Teu pantes hukum Islam itu nalika urang bisa boga nempo tatangga nempo babaturan kalamparan teu pantes. Apalagi urang misalkan mengaku urang ahli misalkan urang keur diajar thariqah. Kudu seukeut paningali batin urang. Oke. Ingat kan yang buat kalian yang paham, nuturkeun Bapak, banyaklah memberi dengan niat sedekah karena Allah, yakin sebesar apapun keinginan hajat kalian, ku Allah mah moal naon, ku Allah mah moal digideug, pasti dikiceu. Urang hayang itu aya. Duh ya Allah. Abdi teh peryogi acis ieu teh, isukan teh aya di kuring teh datang teh apapun asbabnya, kalau digerakkeun makhluk-makhluk dalam dunia supaya bager ka urang. Datang ka mana ka ditu batur teh jadi dulur ka urang teh. Ka dieu atuh kasep ka dieu, urang dahar heula. Da sabab setiap urang datang ka dieu urang teh sabarang bere.
Wah kunaon eta cicing atuh boga rokok yeuh rokok mah meuli ngalih bati ngarokoknya jajan ke saware datang ka ditu kalmur itu aya misalkan kawan jadi urang mah harus banyak bergaul dengan orang miskin supaya orang menjadi lebih berharga lamun urang bergaul banyak dengan orang kaya urang teh artina bahkan orang bakal jadikan kacung gitu bergaul dengan banyak orang miskin yang bere urang teh ini mah karasa kurang emang secara syariat hitungan matematika dia urang bea tapi lihat ya mua Allah mua ngantep kudu urang jadi naon kalaparan boga pangabutuh ieu gancang kalau boga pangabutuh gancang semakin banyak orang menahan rezeki dina diri urang padahal kadang-kadang sok tulul amal dus kumaha kan Rasulullah pernah nyarekan ke Sayyidah Aisyah kusabab nahan kadaharan korma dititah jang dahar sore dicarekan jam sore ge nah maneh teh yakin ka Gusti Allah Aisyah bahwa angke sore teh Allah bakal memberi rezeki non kusabab memisahkeun bisiki kusabab memisahkeun anjeun nahan-nahan korma salapan siki jam dahar sore pada arek datang daging 2 kilo tertolak daging teh saya teman buah kadaharan ieu antepkeun we cenah aya nyalan dewe cek si daging teh kanu jelema anu butuh kitu tah logika berpikir ini kan matematika anu subjektif matematika aya matematika anu objektif anu urang ka hati ku akalna gitu kan iya katakan kok tidak ada orang yang banyak memberi itu hidupnya miskin. Ya mari kada rese kan orang diajar di amalia, diajar malia gitu kan zaman lagi harese pada eta teh jang dirina sorangan. Selain di dahar kudu disorangan urang teh ngundang ka batur. Ye misalkan urang udunan kan cek duit 10.000 teh cek sipi mah teh duit maneh kok ing dipake manakib dina jalan Allah. Aing ridho tapi bejaan lamun maneh geus nepi ka ditu bejaan babaturan maneh nu warna beureum cenah datang ka urang ngabring. Kita omongkan duit teh ngabring gitu berang mayar 10.000 datang ratusan ribu mah capek awak teh mau kasih sabati mau kasih pikiran imana hirupna korek medit maka kasih sakatunggu ku dunia hirupna teh nah urang boga duit 200 kurang yang 500 datang 500 kurang yang 1 juta sabab ai pangabutuh semakin kau teh asalna urang teh butuhna teh ngasau butuh 10.000 datangkeun ku Allah teh misalkan 20.000 nambah deui jadi kabingunna teh jadi 30.000 eta di istijro da hartina disungkun ku Allah santai we gitu kan hirup ulah sok katungku ku dunia ulah sok katungku ku misalnya katungku ku dunia atau ku duit orientasina dengan duit teh dina hirupna teh duit gitu ieu bakal jadi paniksa kana urang mah senang atuh urang mah yakin keureup ceuli bakal kalian bisa lamun kadip atau bakal senang banyak uang bukan kesenangan. Juk jangan. Bapak geus ningali anak-anak bapak sok anu enjoy hirupna urang ngaji. Aya nitah urang tapi duit selalu ada. Guru butuh sok aya. Itu anu kasan jaga tenang gitu kan. Itu suatu keindahan. Indah kan hirup itu. Indah. Nyaman hirup itu teh. Nyaman. Bisa santai, bisa uli ngaji, bisa sare teh beurang. Nah sudah kekurangan atau pegang gitu nah itu semakin nabu geus kebo hirupna pas gajah hirupna kan gitu nah asep coba asepnya gawe itu tapi dibarengan keibadah senang hirupna teh karena bisa di Allah nanti ditunda rasa qanaah itu tidak berambisi we berambisi mah asep gampang korupsi aja perusahaan nah ada korupsi tapi kan dia atau misalkan jadi gigol karena banget ayaan gitunya tinggal jadi jajar ke tante-tante gitu tante mau nggak aku dijual gitu kan iya bisa depan tapi zaman lu katunggu kudit mah sih ngalamun itu kudu kumaha hirup teh itu kudu kumaha duit gitu kan hirup bahkan orientasi ngalamun urang kudu kan itu kudu menang duit eta ripuh mah mau enjoy yang hirupna teh mau tenang hirupna mah sabaraha ku Allah dipelakan pangabutuh anu can kacupkeun manehna. Asalna urang teh meuli urang mah butuh sendal hiji. Datang dia teh kalau di istijro cek sia itu tadi cenah 50.000. Tapi kalau ditambahan 50 pangabutuh dieu tuntun mah aing geus tarima duit butuh nu asalna tadi butuh sendal jadi butuh baju butuh celana butuh jak itu butuh jak ieu asalna urang butuh jam lali sikungku datang gas beas minyak beas datang dikin kalau diisi di 200.000 nambahan di pangabutuhna gering teh kudu berobat teh eta disebut istijro santai we na dunia anu ieu
Para alim ulama disebutkan kalau kita mengejar dunia maka dunia itu akan semakin menjauh. Maka hadapkan wajah menghadap kepada Allah maka dunia akan mengikuti kita. Tapi yang dunia geus nepi ka urang, hati-hati urang ulah sampaikan nuturkeun eta dunia. Diajak atau dituntun di dunia ulah. Tapi kan Rasulnya kan ai Rasul teh uswatun hasanah teladan suri teladan anu baik gitu. Bukan Rasulullah tidak mau. Rasulullah ada manusiawi, ada sifat jahit, sifat kemanusiaan, daharnya dahar, gerinya berobat, gitu kan. Gawenya gawe, meta gaji ka Baitul Mal. Teu daek bareng itu Pak Anjeun teh Rasul pimpinan kami ieu ngaten teu. Wana Sayyidina Utsman mere bikin Baitul Mal teu dikegeubeuh ku sorangan. Gitu. Itu kan nikmatan luar biasa nih hidup itu. Anu suatu saat nanti kalian itu aset hak itu akan menginginkan hidup seperti kieu. Ketika kau tadi blesatkeun teh sababageun teh dari hanteu, kau tadi blesatkeun teh kaul, aduh aing rindu baheula zaman keur urang hese. Zaman keur urang misalkeun urang narima duit kudu ngabagi ka ditu ngabagi ka dieu, rindu. Itu karasa bapak rindu, aing rindu baheula, hayang dahar ge kudu nungguan gitu kan. Rindu kayang seperti sabarna deukeut ka jeung hati Gusti Allah. Tapi sabab urang teh geus boga wadah teh Allah teh bari anugerah ka urang teh. Lainnya maka waspada karena fitnah dunia. Ieu teh ngeunaan al-imtihan atau ujian. Tadi teh hakikat rezeki teh anu datang teh bisa jadi rahmat, bisa jadi ujian atau ikhtibar. Ka urang teh. Nah ieu teh rahmat atau ikhtibar kudu awas mata pandangan urang. Aing datang duit 5 juta ka dewek aing butuh nanti 50.000. Itu berarti butuh nanti 50.000. Aing copot 50.000. Jamaah utang jeung nanon anu satana 80.000 dikeun aing batur sedekahkeun. Tapi kan Rama boga hate was-was atau mamang atau curiga. Itu ka Allah teh curiga suudon. Anas ku aing dibikeun 150 aing teh moal boga deui tak eta silakan urang teh. Anu ngabeungkeun urang teh anu misakeun anu narik deui miskin datang. Pada ketika orang mereka 850 datang asal urang boga 5 juta teh bakal datang 15 juta 11 juta. Itu bukan ujug pengalaman pribadi sorangan, oge pengalaman teman-teman Bapak anu geus mengalami hal seperti itu. Bapak sedekah luar biasa nih. Maya nikmatna pika punya rezeki dina bakal sakola yang barang bere disisikeun jamu jadi kolot disisikeun itu kan suatu keindahan. Dina waktu kaya urang tersempit tapi urang masih bisa berbagi. Kan anu cilaka mah kieu duit aya di urang, adu dikeun aduh aing sieun eueuh, aing dikeun aduh aing sieun eueuh. Maka naon ketika urang bebeakan urang rek ngalakukeun naon ge mah asina aya duitna moal. Gawe kitu ge eueuh duit teh eueuh. Walaupun aya duitna maka moal karasa beakna. Nah itu duit teh geus eueuh deui teh, teu karasa. Teu asa teh duit akan tuh mah eueuh tapi pan aya di Bapak, pan aya di si hati nyata nu bakal disampeur. Dicicil mah teh teh. Itu taruh sedekah teh. Nanti beak teh tapi asa teu butuh jang ieu aya nu ngare teh. Bahkan berlebih ketika urang boga pangabutuh Allah sok menyempurna. Hayang naon maneh teh kaset. Hayang meuli ieu ya Allah. Nah hate urang tinggal Allah nyaho pangabutuh urang. Tungguan tenang da maneh boga tabungan di sahaki duitna. Kitu aya. Nah cenah anakan kitu Gusti, lain anakan deui. Alfa alfin sajutati tikal. Pada surat Al-Baqarah. Ketika kita bersedekah, kita itu ibarat menanam satu benih yang menghasilkan satu pohon. Dalam satu pohon itu ada 70 ranting dan setiap ranting ada terdapat 70 buah. Sabar kali tikal utara. Tapi orang kata percaya kan Al-Quran itu orang. Dan sieun tadi teh kaguran kawan nafsu, sieun aing namun dipikeun aing amat tapi bere ramai jariah ge aduh aing mah sieun. Mana teh disebut orang mah. Eta teh sifat manusia. Lain sifat manusia bisa sifat hewani dari manusia mah kudu tekna. Dan nanti asetnya pika apa itu akan suatu momen nanti ketika kalian sudah ketika kalian kaya masih bakal mendudukan hal itu. Sama barang-barang itu mau karasa gimana? Cedeungan anu karasa manaon? Ketika urang eueuh loba barang bere eta nu mun jadi indah mah. Nalika asep geus jadi beunghar mah geus boga itu geus boga ieu. Mereka bapak sakit itu teh saat asa teu mere da geus nanti da geus keur loba. Tah eta teh bakal jadi hal rindu ka urang. Ya maka kan syukuri ya ketika salah seperti itu. Ari pan geus boga deui carita sejarah si Korun kumaha Koret peditna ku Allah ditenggelamkeun kitu ka bumi. Ya ieu. Jadi misalkan salih
kaimbangan. Hirup teh lain ngeunaan loba atawa saeutik, tapi ngeunaan cukup. Pasapana kecukupan merupakan kunci kebahagiaan. Loba ting harta bukan bahagia, loba masalah. Mobil 8 siki, motor loba, sawah loba, pamajikan loba, nah bakal cici, nah bakal tenang henteu. Kude hujan, aduh aing sawah sieun rubuh, sieun longsor. Aduh angin badai sieun mobil kapilihan garasi. Aduh mobil di garasi sieun anu maot bana. Terus nanti spion apa lumayan, spion teh hargana teh kan jutaan ya. Mobilna mahal mah kan, sekelas R3 kan spionna geus 7,5 hiji teh. Wajar logo na ge logo mobil tadi carokelan. Aduh kumaha ieu? Kan itu jadi hariwa. Tuh aing tungguan di garasi, tuh cuma di garasi sare teh. Kamar badag, kursi sama teh kasur harga puluhan juta, tapi orang cicing di garasi ku sabar naon? Sieun mobil ke di parkiran, ke cicing di teh ke di garasi. Aduh sia, aing lamun di garasi di imah sieun aya garo baik deui ka imah. Dipikir, aing perasaan teh enak mobil pasti aing ngaheurian. Baik tungtu nama sampai subuh teh sare bolak-balik ke ka imah. Ieu disebut kabingung. Coba resep itu. Ger hujan gede ada dipependek ku cai hujan. Cek kotrak jendela muka, naon sia bangsa tokoton ka aing, sanggup jeung lokasi kok teuing sare we urang mah tenang. Datang banjir, urang mah da sawah teu boga, tapi dahar bisa. Urang mobil teu bisa, tapi ngasaan naik mobil bisa, kan eta nu nikmat. Gitu lah ya. Kita kudu belajar cerdas. Tapi orang ketika ku Allah diberi urang tak diizinan, asal yang penting mah gitu hidupna kitu we. Loba sedekah, berarti urang geus muka wadah. Datang mobil ka urang, datang ieu bodo teh Gusti abdi nitipkeun di barang abdi, da eta mah Gusti anu dititipkeun ka abdi, ayeuna abdi bade kulem, abdi teu bisa ngajagaan barang Gusti, mangga Gusti nu ngajagaan deui. Mangga Gusti eta mah hak Gusti, ayeuna maot teh nuhun Gusti, tos dicandak deui ku Gusti. Kan kitu, datang deui nu anyar kan itu semakin banyak. Semakin orang banyak memberi, maka semakin banyak menerima. Itu urang kudu cara si cepot hirupna tenang, atau kudu cara si kabayan, seuri we hirupna teh kitu. Ulah katungkul tinggu duit hirup mah ripuh capek ya ngarasaan bapak sama capek ripuh awak pegang mata kurang sare hese ibadah sabarna di pikiran tiun hatina nyot cerah atau duat dina duit rieu jangan hese happy main yuk main apalagi misalkan ngaju ngaji jajan yuk oke, dan duit aing kan hidup itu mah. Nah, PKS itu dan itu ya. Ingat komodi orang sedekah kan jadi kolot ya. Itu. Kudu merdeka hidup urang ulah kajajah. Ya ulah kudu merdeka ulah sampai ke urang kajajah ku dunia ya. Misalkan orang bapak mere contoh ya, contoh milih nu mere mana atau patur. Anjeun kebutuh geus pisan keur mayar kontrakan. Ayat 2 zaman rek dulungan nu hiji majema beunghar anu sombong sarta sok ngagoreng batur nu geus ditulunganana nu hiji mah jelema biasa tadi manehna ngarasa bagja pisan mun bisa dulungan anjeun. Tah berarti eta nanti urang kudu pilih anu tadi teh leuwih hade lapar bari mulia tibatan seueuh tapi jadi tawanan budi zaman takabur. Ieu papatan terakhir kesimpulanana leuwih hade lapar bari mulia atau leuwih hade paeh bari mulia daripada orang warung atau seueuh tapi jadi tawanan atau jadi tapi jadi tawanan jama anu takabur. Kecuali kieu cenah urang teh mari teh ti jama anu naon artinya teh kila la taqulu illa mimman ya rolaka abdulu alaihi bi akhir. Ulah pisan anjeun dahar narima pamere kecuali ti jalma anu ngarasa yen anjeun teh boga kana yen anjeun teh yen manehna teh boga kamuliaan atau di luhureun urang. Bes ka guru gitu kan. Wae guru mare sok kumaha cokot urang. Dari urang ge nyokot nilainya tapi nyokot berkahna gitu. Atau orang mere ka guru yang disebutna tabaru itu beda cerita ya maksudnya. Tapi itu mah kewajiban antara anak anu kan jadi kalau nah itu, wah ini masih banyak pembahasan tapi kalau pada ditutup saja nanti kita ulang lagi dalam pengajian yang lain
Nah, malam sekarang itu kita tafsir ya, tafsir Jalalain sama tafsir Mudir. Mudah-mudahan yang mengetahui sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.